Udin, kunaon bet loba hudang peuting, aya kahayang. Sok bejakeun ayeuna keneh ka Abah. Hah? Ye, ari Abah. Kan cek Pak Ustad oge namun aya kasusah kudu raman ngadua. Hayang naon atuh Udin, tapi kan kabebeakan kitu. Hah? Hayang ibu kota Jawa Barat teh pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Udin. Ibu kota Jawa Barat pindah ke Garut. Nah naon atuh sababna? Tadi Abah waktos ngalebatan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat, Udin teh ngalawar Garut. Tah ku kituna Udin ngadua sangkan ibu kota Jawa Barat teh pindah ka Garut. Udin